Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Mang Oleh. Dina dongeng Sunda nu genah merenah tur tumanina. Dina dinten ayeuna sim kuring saja bade midangkeun dongeng Sunda neraskeun hanca anu katunda dinten kamari. Anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 24. Mugia dongeng anu bade dipidangkeun ku sim kuring teh dina channel Dongeng Mang Oleh ayeuna janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana manah. Kanu nuju ngarandapan Kadiut Sirah randongan ku Oskadon. Pami eta ge pami dibarengan ku nyeri waos. Yo pamirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang dangukeun sasorengan kumaha jucung nanggeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 24 teh. Yo mangga. Sanggeus si Ebod jerut turun tina golodog. Manehna tur oge tas pamitan kanu jadi ninina maona. Manehna teh tuluy ngaleos. Bari sancana muka heula pagar tuluy ditulakan deui. Make slot awi anu tas dijieun basa kapungkur teh ku Mang Suminta. Sanggeus kitu si Ebod teh ngahulang heula nangtung bari ngahulang hareupeun buruan imahna. Tuluy ngagerentos kana hate. Manalotna nanya kudu nyenaon urang euy nya. Grogi oge yeuh aduh. Manya. Mang Suminta bebejana manehna di wetan. Berarti urang dititahna teh sih nya urang dititahna teh di kulon euy. Mudah-mudahan nanaon ya. Tapi deng-dengnya mah anu penting ayeuna ngaronda teh Ausep, Mang Omay jeung Abah Engkun. Urang tong sebagian kapanggih jeung maranehna. Era bingung urang. Tetanya, "Nanya budak leutik ngalamprong jam sakieu." Cenah bisi kitu euy. Cek si Ebod kituna teh mehna bari disasarung dirungkunkeun kana sirahna. Da ku sabab tiris atuh. Apa meureun pamirsa, hawa lembur mah jam 7 peuting di kota jeung jam 7 peuting di lembur mah beda karosna teh. Sanggeus diharudung make sarung. Si Ebod teh tuluy ngaleos. Kabeh kulon. Kabeneran beh kulonna teh beh kulon timah manehna. Jadi si Ebod teh lempang teh henteu ragap deui rek kamana-kamanana. Jeung kabeneran oge anu rek dituju ku si Ebod peuting ayeuna teh disabudeureun imah Nabi Ici pamajikan Aki Oyo. Ari Aki Oyo nah bet bisa menangkeun Bi Ici nya kitu teh geningan ai pamaget mah pamigaduh kalangkung gitu boh karakter lalampahan boh kitu oge tina kagaduh harta nya pasti moal hese nyiar pamajikan nu anyar. Nya kabeneran Aki Oyo teh pamajikanna teh leuwih ngora ti manehna, bedana 15 tahun. Warang kudu sekitaran imah Aki Oyo. Ya benar.
Cek si Ebon ngagerantos deui bari rada ngagidi gelompangna. Dadu meh manehna bisi kanyahoan kudu ngaronda. Kanyahoan teh wah bingung manehna bakal nembak kumaha lamun ditanyaan teh. Harita anu ngaronda Ausep Mang Omay tur Abah Engkun teh masih keneh aya di pos kamling. Maranehna tiluan masih keneh marahin gapleh bari uplek ngobrol. Pok Mang Omay teh ngomong ka Usep, Sep, ayeuna si laing heula nu erek ngidar nguriling teh atawa amang heula ye. Sok kira-kira alusna kumaha ye, Sep? Cek Mang Omay ngamimitian nanya kasih Usep anu keur nampuan kartu. Nah tema telangkung ti Mang Omay telangkung lah. Abi mah misalna dipewarang ku Mang Omay misalna abi misalna abi misalna atulah nong loba teuing misalna Sep kumaha cek Mang Omay anu rada kerung nya rada keheul atuh ngadenge si Usep teh ngomongna teh loba ku misalna nya kitu mah misalna abi dipawarang heula ku amang misalna abi parang cicing heula teh naon di dieu atawa misalna amang nguriling heula nya mangga wae. Cek si Usep kituna teh nembana teh kalah geningan ngaheureuikeun ka Mang Omay. Mang Omay harita anu keur main gapleh jeung manehna tur oge bangkun ngatu kapancing kesel. Goblok sia. Ai sia kakolot teh nya. Sep nu balik. Arek maneh heula atau arek amang heula ye? Balik. Kumaha tuh? Pugukeun. Cek Mang Omay nanya deui kasih Usep bangun ku kesel nanya teh. Mang Omay teh heueuh da tadi atuh si Usep nembahna teh make jeung ngadon ngaheureuikeun. Ya misalna ante aduh misalna abi dipawarang cicing heula di dieu teu sawios. Abi mah mang atawa abi dipawarang nguriling heula mangga amang jeung Abah jeung bangkun cicing heula di dieu nya mangga. Kumaha tah Mang? Ayeuna abi bade dipawarang kumaha ya? Nguriling heula atawa ngantosan heula di dieu di jaga heula di dieu di pos. Cek si Usep malik nanya deui ka Mang Omay. Halus nama gewe Sep. Geus maneh nguriling heula napi jam 12. Ayeuna kedeung deui jam 10 ya. Maneh nguriling heula demi ka 12. Engke jam 12 maneh ka dieu. Kayak giliran amang jeung bangkun. Nya bahnya. Cek Mang Omay bari nepak ping-pingna Bah Engkun anu keur serius nempokeun kartu cigana mah. Bari rokok jarcok nempel dina bibirna. Bah Engkun anu tas huisan loba boh kita oge na kumisna. Tas huisan oge. Tuluy nembak. Enya tuh. Ayo ya terangkum pada jam 12 nggak ayo tenan. Abah mah siap Mang Abah siap. Aduh kartu deh soal siap lah
Terus kan ya aduh hehe baru atuh katu teh cek abah engkun bari ditungtungan nitah si Usep ngaluarkeun deui kartu nya tuh nya kelabah kelamang kedap iya aduh tah iya tekuk cilira si Usep teh ngeluarkeun kartu balak 2 plak dijeplakeun metarik Mang Oma ya nu harita bari ngisi TTS tereuwas da saking ku tarik na ngajeplakeun kartuna teh si Usep teh balik pisan tetah ngaruas kolot pasti ka polo pantesan sia teh rumah tangga keneh teh balik luas ngaruaskeun kolot wae sia teh tinggal itu karena jam waktunya sep pamirsa kumaha tuh hapuntennya cak urang tunda heula ngeunaan ebot jago tanjakan dinten ayeuna enjing insyaallah enjing abi tos eueuh ti Yugoslavia enjing urang tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah merenah tur tumaninah keneh pamirsa yeuh mugia dongeng anu tos tadi dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang bebenah kana manah kanu nuju ngarandapan teu gaduh icis insyaallah tong urun ngadu anak ka Gusti Nu Maha Suci tur usahana yo wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga